aduh Masya Allah ya janji pahara terutama bayar hutang kadanan ku dileuwihan mah kadanan ku memeh waktuna dibayar atau tepat-tepat janji lamun teu bisa mayar teh mah hada heulanan hampura lain teu rek bayar tapi bebeneran can aya hampura saayana heula urang boga hutang 1 juta bogana 200 ieu 200 heula teh eta senang bae teh nu ngahutangkeun teh senang ieu mah geus bebeja mun aya janu bejangan kakak eueuh nya kitu nya emang kunaon pan teu bisa mayar ieu kakak ieu lanan atuh eta bae ieu gelangku ieu bayar ulah geus teu kudu dibayar tah mah geus urang menghindar bae teh aya nu kos kitu datang ka hanek anu ngahutangkeun teh awalna nulungan ikeur carita hutang janji urang jeung papada urang tentang dagang tentang hutang tentang naon bae masalah naon bae terutama ieu perdagangan perjanjian Masya Allah ya urang kerjasamanya ayo tah aing 10 juta ayo urang ngadangkeun urang terbuka bae kabelah dituna ngan sabulan terbuka kabelah ditu makin acak-acakan leng malah aya nu dibawa kabur sagala rupa nah ieu sing hade di dunia mah nyana ngeuneunahan mawa duit batur mungkin usaha jadi maju kabeuli ieu kabeuli itu tapi can anggeus urusanana ketika tek kiamat di sidang dikumpulkeun saurang-saurang Masya Allah ketika urang nyalahgunakeun duit batur janji-janji jeung sajabana dianggeuskeun di hareupan ku triliunan manusia teu kumaha penyelesaianana hanya neraka tah lamun urang inget kadinya mah jas sieun jasa ya ayyuhalladzina amanu wahai jalma-jalma nu ariman aufu bil uqud tohonan kumaranah kabeh laksanakeun kumaraneh kabeh bil uqudi kana sapirang-pirang perjanjian anu dikukuhkeun perjanjian di antara urang jeung Gusti Allah baheula di alam arwah laksanakeun da urang teh baheula janji ka Gusti Allah setelah ku Gusti Allah ditanya alastu bi rabbikum lain tak kaula pangeran anjeun qalu bala sumuhun Gusti teh pangeran tidinya teh gayakeun perjanjian abdi teh percaya Gusti teh pangeran anu ngadamel langit bumi termasuk abdi bade nuturkeun sakumaha parentah Gusti bage ngajauhan larangan Gusti janji baheula urang teh geus janji dipayuneun Gusti baheula tinggal ngalaksanakeun anak kuari ketika urang kuari teu salat berarti urang jalir tina janji ketika urang teu ngajauhan larangan anak berarti urang jalir tina janji asal jalir tina janji urang jeung Gusti Allah cak Allah awas ya baheula geus janji ngaku pangeran ka aing komo tama Kristen mah Buddha kafir nu baheula qalu bala tapi kuari nyana jadi kafir beleumeun Gusti Allah urang mah alhamdulillah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman tinggal urang ngalaksanakeun perjanjian urang jeung Gusti Allah cak Allah salat tinggal urang ngalaksanakeun puasa Ramadan laksanakeun haji di mana geus nyesab laksanakeun mun mampu zakat lamun geus nyesab laksanakeun mabok jauhan zina jauhan kredit iya Gusti aufu bil uqud Gusti ieu di majelis ieu nyaho 1000 nyaho 2000 nyaho 5000 nyaho 10000 lamun didata ulah ngabohong coba sia ngridit henteu ka dieu sia kakatuhu sia ngridit henteu kenca ngridit kenca asan roban ka kenca ieu singa de aufu bil uqud hanas teu sabaraha meuli motor teh sakadar gujag-gijig motor can anggeus paeh urang ka ditu dibeulem naudzubillah min
zalik naon hartina urang boga motor nang ngridit di akhirat dibeuleum sudi-sudi teuing Masya Allah tapi tetep bae jabata hate teh kalimpu dan poek anu luar biasa isin aing mun teu ngridit teu boga motor ku babaturan isin aing ku tatangga isin aing ku pamajikan isin aing ku atasan tak eta teh isin ka makhluk ka manusia tapi ka Gusti Allah teu sieun geus tinggal beuleumeun Allah aufu bil uqud sing hade perjanjian urang jeung Gusti Allah laksanakeun mulai bersihan diri urang musyawarah je jeung nu di imah mama orang kota mah mama orang cukup mah mana ade kobo orang kolon mah kade dia pohara tau pakai dia mah atuh pan kadi itu deket ka Cibeo tah mah atuh rawayan dia pan bahasana kadi mah aya naon aduh ieu nya urang ngaji sieun amat nyamun gitu ngaji naon emang di Cirongok ngaji eta aufu bil uqud cenah urang kudu janji-janji Allah ditohonan nu perintahna laksanakeun atuh laranganna jauhan emang urang naon iya motor kreditan dah batur mah ngredit mobil gitu karak motor bagi puyangeun geus urang ngaji gitu masyaallah walai itu tinggalnya we ngalamun ngarokok deui aing si kubang ieu sih sementara ka agama geus rada meureun kakucuran ku sinar Gusti Allah aing ngobrol jeung pamajikan eta kos kitu nyandung wae gitu aing ya lain ngeberesan masalah nambah masalah tak iya tak kadang-kadang urang nama sadar pamajikan hese jasa aya anu geus rada lumayan barang ngaji bae ka Cilongok teh lah bener dipikir-pikir macam eta artina boga TV ngomong ka pamajikanna neng kunaon urang ulah boga TV bae lah jual teh kana ulah boga TV beneran bener detik teuing tah mah lalaki mah loba ieu nu geus salaladar ieu lalaki mah kan bikang hararese jasa bikang hararese jasa henteu kieu teh ye cak pamajikan teh kalah ulah dedesekan teuing atuh ja urang hirup moal kebel ieu saaya-ayana bae heulana atuh aya kabeuli mah beuli motor aya teu kabeuli mah ulah maksakeun lah tah eta tiis tah kos kitu teh tiis tah tiis asana ka urang teh aduh neng sia mah sorga sia mah neng teu kitu palu di imah urang mah lain kos kitu batur ganti deui urang mah eta kena kempes deui pan eta hak bae urang teh kanjut bae wedek geuning mun geus dikitukeun ku pamajikan teh masyaallah ya Allah ya Rabbi ta eta ta gara-gara namanya nu nyundutan namanya kos kitu tah kan dibawa panjikan ka dieu ngaji kadenge takunya geus cakna moal ngaji sanu nita kita henteu ka sia ngaji tak eta tak kos kitu aduh masyaallah tapi lamun pamajikan urang cara tadi mah kitu kalah atuh geus urang ieu ngawarung geus alhamdulillah dahar ja aya sakieu mah atuh urang ka warung untung teh geus aya geus lah ka ulah patit eta eke bae urang nungguan boga milik lamun boga milik boro-boro motor atuh meuli ge atuh teu naon mobil ge ngan lamun geus aya ulah sok ngridit atuh urang ge tentrem hirup asana sabulan lintuh teh salaki lintuh atuh ieu mah beuki kuru salaki teh ngaganggayeung bae diperiksa ka dokter cek dokter enggak ada penyakitnya atuh moal aya tah bae penyakitna tah mah saanggel penyakit teh saanggel tah mah moal beres kajeun kuku mah ge boga pamajikan kos kitu mah geus cek ulah tinggalkeun neangan deui rapih pamajikanana geus cenah geus aya anak 3 bikeun kanyana aduh pandai teu serba salah urang deuk geussan aya anak kan anak mah tetep anak urang aya teu geussan pan ieu pamajikan kos kitu tan mentak lalaunan dinasehatan ku salaki moal bisa mana pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana pamajikan
hiji-hiji acan pamajikan nu ngadenge nasihat salaki mana moal aya nu mantak ge kudu dibawa ngaji urang tak keuna ku kiai nasihatna jeung ulah disinggung ke datang ka imana kadenge tah kiai ngomong gitu panaseun nyana panaseun ulah antepkeun bae ulah sak dimarudahkeun ku urang ulah hese we pokona we mah atuh lamun urang kikituan teh tah cak ai ge kadenge kan ku sia tah eta nyana hajung bae mingpiung we nya kali bisa balik nyana ulah antepkeun ke inget ka Imam Ghazali bae sakali dua kali tilu kali terus kayak kebal-kebal mah janyana ge sarua atuh manusia jeung aya imanan kayak kebal-kebal mah sadar ku urang teh naon kitu ngaranna di arah sadarna bae coba awewe lamun teu salat ya pamajikan teu salat neng salat heula atuh kakak geus jam atuh kakak mah endeuh gara ti heula bae bingung amat sih eta nembalan tah nembalan henteu kieu teh atuh bareng atuh salat aja kakak ka masjid teu kula mah ka dieu mandi dijebur ge henteu ge salakina balik teh cenah kieu keneh we dihareupeun TV geus salat tancang gandeng amat sih kos karar itu sanajan aing teu nyaho ge kos kitu we pokona malah masyaallah eungap eta salakira eungap ya Allah ya Rabbi nah ye mendak nu encan boga pamajikan hati-hati milih pamajikan kajeung teuing geulis asal soleh kos kitu we atuh pan pamajikan jadi deung nya jori da teu nurut pan eta urang asa ngeukepan monyet atuh kos kitu mah Masya Allah buka beneran jasa boga pamajikan Nailah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud tohonan laksanakeun berbagai perjanjian di antara perjanjian urang jeung Gusti Allah oge di antara perjanjian urang papada urang mun janji jeung babaturan sing hade engke dibayar insyaallah Senin ka dieu nya atau kula nu ka ditu mohon Senin teh hampuranya engke Rebo ditagih deui Senin ditagih deui Rebo jadilah bonen aya di Bojonggang bonen aduh Masya Allah ya janji pohara terutama bayar hutang kadanan ku dileuwihan mah kadanan ku memeh waktuna dibayar atau tepat-tepat janji lamun teu bisa mayar teh mah hada heulanan hampura lain teu rek bayar tapi bebeneran can aya hampura saayana heula urang boga hutang 1 juta bogana 200 ieu 200 heula tah eta senang bae teh nu ngahutangkeun teh senang ieu mah geus bebeja mun aya janu bejangan kakak eueuh nya kitu nya emang kunaon teu bisa mayar ieu kakak ieu kana atuh eta bae ieu gelangku ieu bayar ulah geus teu kudu dibayar tah mah geus urang menghindar bae teh aya nu kos kitu datang ka hanek anu ngahutangkeun teh awalna nulungan ieu keur carita hutang janji urang jeung papada urang tentang dagang tentang hutang tentang naon bae masalah naon bae terutama ieu perdagangan perjanjian Masya Allah ya urang kerjasamanya ayo tah aing 10 juta ayo urang ngadangkeun urang terbuka bae kabelah dituna ngan sabulan terbuka kabelah ditu makin acak-acakan leng malah aya nu dibawa kabur sagala rupa nah ieu sing hade di dunia mah nyana ngeuneunahan mawa duit batur mungkin usaha jadi maju kabeli ieu kabeli itu tapi can anggeus urusanana ketika tek kiamat di sidang dikumpulkeun saurang-saurang Masya Allah ketika urang nyalahgunakeun duit batur janji-janji jeung sajabana dianggeuskeun di hareupan ku triliunan manusia teu kumaha penyelesaianana hanya neraka tah lamun urang inget kadinya mah jas sieun jasa Masya Allah tan mentak
sinar ilahi nyulusup ka jero dada mulai ngaberesan awak urang besi loba kasalahan antara urang jeung Gusti antara urang jeung papada urang hablum minallah hablum minan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون Wallahu a'lamu bimuradi wa nazana lan maca pisun agung matu sudurihim barang kang tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina min gilid jatana saking ngunak-ngunak ikdin tegese ngunak-ngunakana kang ana yaiknin bainahum ikut tetep ing dalam antarane alladzina fid dunya ing dalam dunia tajri kang lumaku minta tihim saking asor-asoring alladzina Atil kusurin tegasing dalam asar-asaring pirang-pirang gedong alladzina alanharu apa pirang-pirang bangawan wa qalu lan ngucap ya alladzina indal istiqrari fi manazili ing dalam dalikan ila teping dalam pirang-pirang panggonane alladzina ngucap-ngucap ing lapad alhamdulillahilladzi hadana utawi jenis puji kutang tu kado ya Allah kang nudukeun ya Allah na ingsun sadaya lihadzal amal kadua iki amal alladzi hadza jazaohu kang utawi ikilah iki jariyul anhar min tahtihim wa dukhulil jannah jazaohu iku babalasan hadzal amal wa bakullalan orandana ingsun sadaya lina tadi kudrapun enta oleh pituduh ingsun sadaya laula dan Allah lamun orandana tawi nuduhkeun ingsun sadaya sapa Allah wudi pajawab laula dan buang apa jawab lapad laula dilalati magobla alaih kena nuduhkeun barang kang tetep ing dalam sadurunge laula go alaih ngatasi jawab Laqad ja'at rusul rabbina yakti teman-teman tegapa pirang-pirang utusan pangeran ingsun agung bilaki kalawan bener wa nudu lan den celuk ya allazina an satune kalakuan tilkumul jannah utawi mangkono surga iku riztumuha den waris sira kabeh ing jannah bima kuntum tamalun kalawan barang kang ana sira kabeh iku migawe sira kabeh ta'maluna iku migawe sira kabean mukhaffafatun iku an mukhaffafah ayan lau tegese zatune kalakuan au mufassiratun atawan mufassira fil mawadhil khamsa dalam pirang-pirang panggonan kang lilima tilkumul jannah uristubuha bima kuntum ta'malun lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah iman teu ka Allah jeung ka Rasulna paeh la tufat ta'ullahum abwabus sama bal dibukakeun lawang langit atawa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat kita salat henteu kita zakat henteu kita puasa henteu kita haji henteu kita ulah maling korupsi kita ulah mabok kita ulah zina la tufattahu lahum abwabus sama mual asup ka sorga
wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat. Insyaallah. Nauzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji. Ulama ingat ka wa'du, ingat ka Syekh Fadil kamari. Rame-rame baca salawat wa'du. Cekna insyaallah. Janji insyaallah kuduna urang. Janji baca 313. Janji. Pan teu bagus eta kos kitu. Ceknya da ge insyaallah. Nyana ngomong deui. Baca 313. Wa'du. Kumaha wa'du deui. Insyaallah ceknya lagi atuh. Sebab besi janji ya teu maca. Pan ieu buktina henteu kan. Emang maraca aja henteu. Atuh ka ambeun ge pan lain deui. Atuh ngaca sholawat mati jauh kene ngahiliwir seungi. Ieu mah pan bentek. Wah, ieu budak janji doang maca sholawat padahal henteu. Janji Allah tengetkeun supaya mantep. Bukakeun hati, asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep. Bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Ya, janji Allah. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah, iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa 'amilus sholihati. Enteng. Iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul. Ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah? Ulaika ashabul jannah. Masya Allah. Eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan saha deui atuh coba. Urang lamun ditanya iman ka Allah, iman. Kajeun diseret geja urang mendek iman bae ka Gusti Allah. Tembak cenah saya paehan aing, iman bae ka Gusti Allah. Berarti kan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Gitu. Iman jasa aing muludan ngulang tahun. Aku sadus bae. Wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kangjeng Nabi. Tah. Ngamalkeun amal soleh. Dole di masjid saha nu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho gitu nyaho. Amal soleh, salat, puasa. Wow, Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Munggah haji kajian sugi adag-adagan sakali aing mah geus. Zakat atuh aing makan zakat. Heuh, deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah. Nah iyalah ulaika ashabul
jan sorga geus murah jasa sorga mah nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut celi Allah maha agung jajero hate manteu agungan kene cincin digosokan bae cincin terus mandi can naon can cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan salat naon magrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus 4 eta salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha tadi nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niatna qada. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan lah ngaji. Nek salat subuh lah, sholli fardhu subuh rakaatain qobon. Allah. Itu kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sanajan kabeuragan teu salah niat teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji mah sholli pada subuh rakaat ini adaan. Allah padahal jam 7. Eta salah kan? Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ya qoboan Allahu akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qobo nginganan. Atuh haju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut dong setik. Oh masalah. Mun kieu mah saya salat geus salat zuhur sabarakat 3. Ieu budak kudu servis ye. 3. Ke asar saya geus salat geus salat asar sabarakat 2. Wah. Ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok. Ngaji heula can ngaji kan berarti. Ieu bener tepat. Zuhur 4, asar 4, magrib 3. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilus solihat eta. Geus hebat eta kos kitu. Ji kieu teh salat kos kitu surga geus. Jasana kos kitu mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung teu gaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya narek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat da kos kitu salibat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum Esya geus ayo salat sabarakat 4 pan cepet amat jemping-jempingkeun geus ku aing sakumaha trial bo budak tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ge kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu bae wayah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa salat bae mun aya anak urang ge teh bah kulo aja salat teh ku boro-boro sia aing henteu. Geus penting salat bae deuk husu deuk henteu ayo ngasolat teh pokona mah. Nya ka surga mah lain ku husu. Ku iman amal soleh. Geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nu kallifu nafsan illa usaha. Poe eta bapa bisa ngadalil. Giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana. Geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya salatna, asalnya rukuna beres. Geus. Eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal moal kabeuli. Moal kabeuli surga nu sakitu bagusna.
bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari nage lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero nage kadeuleuh ku ngagenclang ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka sorga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa wus enteng geus ulah hese-hese Masya Allah karim pokokna mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala anu sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga ye hampang jasa ieu we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun saeneng-enengna di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim ihtiis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bongan nyana teh iman ka Allah bongan nyana teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad teh asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kanjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulfah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan kahesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nya teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya khusu emang khusu babari ustad ge teu bisa khusu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa khusu jangan bisa khusu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa khusu lantaran khusu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusu geus bisa ngahareupeun ngeheulakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusu modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur hese jasa
ini khusus jasa salat sholli fardhu Allahu akbar terus bisa teman-teman Allahumma agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya cak setan ayo gerak husukeun Gusti gerak husukeun ayo gerak husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya edan cincin di jero ate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanna kan ganti-ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saeutik eta geser saeutik hargana duh sakilona teh lamun ditambahan di 100 nya diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 nah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdihi ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin sepatu jelema nama di luhur sajadah sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwakna ge eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok kitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atuh aing mah bisa nasa kitu kamari ge ngaji lanu kalipun apsan mang aing mah kos kitu deh kuadet penting wae salat belah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan kalau ka asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cara ieu geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan aing mah geus ngajak aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajen aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat ka bejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emangna Gusti pelit dan henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah ka jadi ka sorga ieu aing saking teh khusus salat ieu cek aduh
ilah la nukallifu nafsan illa wus atau emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge jadi kabehan ge lamun tita khusyuk atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa khusyuk tetep bae saya bae tah khusyuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah aya nu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar contohna nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Ma'rufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat beres wabah daratang kana emang naon ieu kahuruan teh nyaho masyaallah jaheut teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nya teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet da tuh di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak kita teh khusyuk ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya mah salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusyuk jeung teu khusyuk. Ya malaikat teh nyahoeun kana mah. Ngan sakadar nyatetan doang salat. Enggak. Teu nyahoeun nu mana nu khusyuk nu teu khusyuk teh nyahoeun malaikat bantu. Mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah, ya Rabbi, ngeunaheun jasa. Gan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannahum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke
mata yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa di barenganku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual maknu ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kamurnian kajernihan kolbu ahli-ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meuni cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget kasorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cik Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun biasa sukari rada garentet deui aing ye Sina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana iya memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut ceurik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh bae Siti Fatimah panca petang jasa pan eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak benggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberena komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek bae eta urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu besi anu dipikiran tah ieu teh itu aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah panggil ku sahabat nu saja iya Ali katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu hayang kula jadi budak deui sanggeusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paehkeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cekna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan khusyuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusyuk wala tadribiha wujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan nu aju jero teuing mah eungap cenah teh
ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh Sayyidina Umar kitu keneh, Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta begeus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceuli. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make kena watek kapan urang mah. Mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah. Masyaallah. Barang neuleu aya awewe semampai. Mata akureun mantep banget. Ngongkong saeutik. Aduh. Mantep. Susu nongol. Kahayang mata kan eta. Neuleu urang negro. Hideung amat. Jariji aing mah. Mata watak eta teh. Lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah, nu goreng buatan Allah. Nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu. Mun dikembalikeun maka Gusti Allah boa nu geulis bacan bisaeun ibadah, boa nu goreng mah bisaeun ibadah. Sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah. Urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung. Di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah, ulah leuleuh zahir, sakadar leuleuh zahirna gampang. Urang kuari jadi jelema sugih aya di urang, gagah aya di urang, kasep aya di urang, bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli, zahir mah gampang. Tapi nyana cintaeun teh ka Allah. Tapi lamun urang dititahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah, hararese. Kapanggih jeung nu hideung. Jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat. Ka jelema bager jasa menyapa luar biasa. Jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan. Ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah. Engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah. Sedangkeun cak Kangjeng Nabi dek nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis. Mulai urangna cinta ka Allah, awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa. Mulai urang cinta digedeung gegereukeun ku batur. Heuy, sia kasep-kasep kawin ka dinya. Maneh mah teu nyaho rahasia, capitannya lain lagi dong. Aduh, terus dia masuk aja karena itu di agama aja kacapitan. Lain deh itu di dele batinna, masya Allah. Urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh geulisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana. Borojol boga budak, masya Allah. Budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina. Maca Quran baik, maca sholawat baik. Dibawa kurang nonton TV cerik, tapi lamun teu nonton TV cicing. Pan aneh. Coba anak kurang, lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing. Sial jasa tah budak. Masya Allah, tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar, bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV. Dia kageun ka TV teu daekeun. Masya Allah, bahagia aya naonna dia budak. Mulai gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif, ba, ta, sa, jim dan lain sebagainya. Teu kebal haju bisa maca Quran, nikmat. Gede saeutik haju bae ngajakan bapak nanari, "Abah, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid." Diajakan abah ku anak. Ji, cak abahna budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing. Ji, cakeun aing izin ye. Tuh, bari tertarik ku budak, "Ayo abah ke masjid, ayo abah ke masjid." Tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya tuh tibaheul kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin. Masya Allah ieu lain lalagaan. Nah fasbar bizatidin ieu keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nabal la nukallifun nafsan illa wus. Urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat pan jacaknya teu hese.
nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bagaimana teh khusyuk irahu su aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayaan pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang benar apaan aing ngaji di Cilongot la nu qalipun nafsan illa usaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wah beh arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutaneu wani henteu coba ka kasur hayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalolotor tu teu geurang boh bararau kieu ke kakak deuk bebersih heula deuk mandi make sabun ke make sesengitan karena kadinya moal kebol moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiekeun sorga barang urang datang ka ditu hayeuh geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkaning deuk dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nyana tetep deuk dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus nyengre sempak geus aya di juru bae geus make naon heula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadarnya nak ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nang ke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak yen nanti ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si embah dikecerokan ku nya malah disadiakeun beusina ditodosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu ngai jelema ngun atuh emang ku sorangan
bungannya anak pagawean sorangan tuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY nya mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku tuh ya kelek aduh sorangan nya bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah kebersihan sorangan ya Allah lantaran nek diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau ente ku anak di teangan waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkula ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana neraka heulan teh sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas waktu lain panas deui geheng aing di neraka tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ke surga nya sia langsung pengen tuh dongeng tanya di surga teh beres kan tuh si anu karek datang tuh woi dadah ka dieu sia itu ka neraka aing rada kebal jadi nerakana emang kunaon gitu aduh aing geus hese nyaritakeunana cekna aing tukang ngoyag-ngoyag si mbak cekna sarorga kabeh geus ainu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta teh mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul di kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar mah kan teh oh teu tihla bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia ku aing kunaon sia kakarek ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing moal diberes senyum-senyum acan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia Kiai ge mawak ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si Mang eta ayo batur diondang aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kek geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu Penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat, ti santri datang ke kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge. Tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah. Eueuh ngunek-ngunek. Eueuh syirik dengki pidik teh aya. Sanajan aya kelas di surga, oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus, si anu mah di surga Naim, si anu mah di surga anu. Ngunek-ngunek sanajan aya nu di handap panghandapna jelema di sorgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur. Nu di luhur teh takabur ka nu apa? Akur bae di sorga mah. Penyakit nikmat jasa di sorga. Penyakit hikdu, penyakit syirik, penyakit macam-macam teu aya. Pokona mah geus ninah. Bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia. Geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon
selalu rindu orang hayang kapangi deui ke hayang kapangi jeung anu hayang kapangi teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang di handap atawa urang di luhur batur yana teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengki teh aya naon nikmat di sorga mah di sorga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabaeuna naonan kadeleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teu dikrok-krok acan dia tilok dieusi pankunyana nararangleg dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah ku urang horenganan eueuh nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak tiga intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta puyeng eta nu aya kadeleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedengkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu henteu angger beungeut urang poe ieu kos ge isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah larangan-laranganna titah ngredit titah diulah ngredit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kunaon dikreditan ieu ka suku-suku kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah hammuka maka tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri min tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganna urang kabehan asup ka surga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben nu nyelap aya si Edi ka mana di surga
cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di ditu nage tidak nurut ta budak coba teangan coba kan sungai aya di pagar sorga. Oh tuh mana teh si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasana sana ke budak tak kana neraka kajen ku kumaha ge. Ih bukan di pasantrenkeun ban keur ieu balik melulu banyak. Sakola pan bebeja nama ka guru heuh orengan teu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan lah sana aing mah coba teangan coba angkatnya ka neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi orang mana ieu Cikupa coba iya tah wah bener ih anak abdi ya malaikat ya anak teh pokoknya mah naraka bae pang nyabutkeun weh tuh bisa cak kene mau kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napa di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek oh iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae aduh agak satu dia mah bukan mah sia dibersihan bae ulana di dieu henteu bisa bah minta dicepetkeun gitu oke jawaban mana pananya di itu aya saya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gajeulak geus dibersihan heula lah jake ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh heuh nganggeheng mak tak ulah datang ka kos gitu pan sedih urang sedih Masya Allah gitu masa bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam